Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Aini dari kelas 12 MIPA 2 akan menuntaskan tugas bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Salam sejahtera kanggo urang sadayana. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nu esa nu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadayana. Janten urang sadaya tiasa kampel dina acara ieu dina kaayaan sehat walafiat alhamdulillah. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngahanturkeun pidato nu singkat perkawis nyegah banjir. Sababaraha warsih pamungkas ieu di Indonesia khususna di wewengkan Jawa Barat sering ngalaman musibah banjir. Seueur perkawis anu ngajebabkeun banjir teh janten barobah kaayaan musibah langganan anu dongkap diunggal saban warsihna. Contoh anu gampil ku urang tingali secara langsung sababna banjir teh nyaeta sapertos micin runtah henteu dina tempatna, kamalir anu kacocokan ku runtah serta kirangna tatangkalan anu tiasa nyerepan kana cai dina waktos hujan. Rerencangan sarerea saha anu saleresna tiasa nungkulan kana prayogi dina perkawis banjir ieu teh sadar teu lamun cai caah anu saban warsih nu dongkap di tempat urang teh lantaran nyaeta kusabab urang sorangan. Urang sarerea sering ngabaekeun ka lingkungan sakitaran urang nuar tatangkalan bari jeung tara melakan sareng micieun runtah kumaha bae karepna. Caah ngabogaan akibat anu ageung kanggo kahirupan jalmi, sapertos dimimitian ti tangkalna cai bersih, gagalna sagala rupi tataneun, kahambatan sagala rupi aktivitas sadidinten sapertos sakola jeung sajabana, serta jadi asal muasal panyakit sapertos ateul-ateul, diare, sareng anu efektif anu sanggem ngareunkeun musibah caah anu dongkap tina saban wasihna. Nangging perkawis anu kahiji nu tiasa ku urang pidamel nyaeta dimimitian kanggo ngandalikeun diri urang sorangan. Sapertos ngajagi kabersihan lingkungan sareng melak tatangkalan anu tiasa nyerepan kana cai sabot hujan turun. Saderek sadaya anu budiman, atos waktuna urang eureun nyalahkeun pamarentah anu kurang nilai teu tiasa milarian jalan anu efektif kanggo nungkulan cai caah atanapi banjir ieu. Ku kituna ayeuna hayu urang mitambeyeun ti diri urang sorangan. Kahiji nyaeta ngajagi kabersihan lingkungan micieun runtah kana tempatna serta ulah paduae nuaran tatangkalan. Sareng ngabersihkeun kamalir di sakitaran tempat urang. Sabab saban perkawis anu ngabantun dina kahadean teh tiasa dimimitian ku diri urang sorangan. Ku kituna batur oge engkin ngiringan naon anu ku urang pidamelan sabab eta tiasa masihan mangpaat. Sakitu wae biantara ti sim abdi anu tiasa didugikeun kana perkawis anu ngeunaan kana masalah banjir. Hapunten dina sagala rupi kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.